Tatang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malaloda nya nama hirup bah. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu saban ku ibadah ka Gusti Allah hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh musru saya tak lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karas ngredit Mio kuari geus mulai leuk ngredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jada mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hati teu karasa nyeredet satahun ka satahun asa sabulan ka sabulan saminggu ka saminggu ka yaum seperti sapoe ka sa'ah lir teu beda jeung sajam bae. Sajam persis kos melembar alak garing. Repet. Gitulah di akhir zaman karasana ku urang waktu teh bakal cepet. Kuari kabehan geus ngarasakeun cepet berarti urang geus aya ditungtung pisan. Tapi orang bersyukur ke Gusti Allah sanajan hirup ditungtung zaman masih kene eksis. Orang berbakti ke Gusti Allah subhanahu bisa ngaji, bisa sholat, enggak haji, puasa. Ke ditungtung pisan mah geus eueuh nu peduli karena ibadah ke Gusti. Kuari maka karacul col nu ngarusak we di berbagai organisasi malah atuh di birokrasi geus puguh atuh kumpulan jeung perorangan mah tinggal pakuat-kuat bae urang hirup di akhir zaman sing hade nyekelan tetengger. Teu mah di tahun ke tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggul na bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin aja. Maksudnya supaya bisa berbakti, tobat ke Gusti Allah Subhanahu
jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal hiji nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sa'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sa'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bede bejaan anu komomun henteu. Bulan Sa'ban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rewahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu tah isuk Senin, tah malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kangjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisf
yakfi min sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Da jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh musru urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik napae. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh eta teu berarti. Saeta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karet ngredit Mio kuari geus mulai neuk ngredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Kitahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar tapi hate da bos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bae anu 5 anu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunya paeh teh hate. Resep kana dunya teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos itu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat teh kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunya ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh
ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep kurang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah pae hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin urang-urang. Antapkeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Kami teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat ya kami teh. Siapa? Dijawab pakai dalil kita tetep baik kudu make perep siapa? Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa telen kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta eta gara-gara tepa anta gos gitu. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'da isya, tas ba'da isya, salat 100 rakaat. Di beda sholat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah. Ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae. Biasana ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sa'ban. Jangnya doang. Urang sakali deui ulah make salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sa'ban urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah kabeneran. Beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama. Masya Allah. Ulah. Ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nu jang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sambarangan bae Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah bae kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke. Ulu di mana, awak di mana. Ulah lantaran da salat urang teh husu mantak diulah. Khusus merena. Tajang urang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nade segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sa'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus.
Sakitu we geus atuh. Da sanajan di bejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab tilok naon tilok tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngini. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Saban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang teh. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah, nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Beusi aya kiai, beusi aya ustad, katatamuan ku bupati, katatamuan ku menteri, katatamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak atena si kiai. Rusak pae eta atena. Sebab eueuh dipakah kahayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos gitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun katatamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Katatamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Katatamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang katatamuan ku bupati mah hareudah. Katatamuan ku menteri hareudah, katatamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang, ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun katatamuan ku lain ahli Allah, bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban katatamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun katatamuan ku malakal maut. Kayak bakal. Terakhir orang bakal katatamuan ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan hideung sia. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun.
Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan, bawahannya ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikan nama meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceurhil meureun boga ni karunya. Ta ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetep punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang kena sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Golat cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minarrah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Memantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna. Illa man kana sahiran. Kecuali sanajan nyana teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temiceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak. Teu bebasan hatena. Oh, mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nyana mah teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa
tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akhirnya riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Sa'ban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun kredit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Sa'ban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Sa'ban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget dak anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang taro Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan, hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai. Jang kiai malah mah nya mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akilar riba. Al-aqal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa. Anu teu hade jeung indung bapana. Malam nisfu Sa'ban jana can tobat, can minta pangampura ka indung bapana, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wan namam, tukang adu domba. Zul wajhain, ngabogaan dua beungeut. Beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai zul wajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa zul wajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Al-qati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa, nyana mumbung wauh aing mah datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah. Putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku, sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hirup kene. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanunya ho. Can anggeus kreditan paeh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede kos kitu.
Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nu nginum arak mah ku urang teh di uyah ulah luar biasa. Anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang. Atuh sarua bah ngerebek kabehan. Nah iya kurang coba hati urang supaya hirup malam nisfu Sya'ban urang takarrub ka Gusti Allah abeh mata hati urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan Shiratal Mustaqim nu lurus. Ya Allah. Tuh kitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sya'ban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka keluar Allah ka malaikat keluarkeun merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa cuman Allah tenele di malam nisfu Sya'ban teh tetap baik dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sya'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun dua wala ila musahir jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sya'ban masih anger kene urang make samping make jubah make calana kudu luhureun mata kaki luhureun mumuncangan tah liluhureun cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa ramekeun malam nisfu Sya'ban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sya'ban ba'da magrib ulah ngomong deui terus ba'da magrib maca yasin 3 balik yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu nu maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cek kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese itu bisa kula maca Quran maca yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210 etik tah maca bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu 210 macana geus batur baca yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca kul
Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kena doa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae. Sia memang ngeuka beuki meureun ieu. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaihi 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu kajeun kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga ka badek wae kajeun kumaha kabade. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib aja isya rada bisa subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, Masya Allah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Rek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah ca Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung ya astagfirullahalazim komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong datang ka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ieu malam nisfu Sa'ban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim Eta istighfaran 1000 irung terus sungut geus buku sungut mangis geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 tuh, mesti hitungan kurang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge. Laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh nya sakedeung sila teh. Menang 1000 teh pegel ja. Masyaallah. Gitulah malam nisfu Sa'ban ramekeun. Ulah obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kula mah
malam nisfu Sa'ban ulah sare. Mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat. Eta nu khususna. Atau orang istighfar 10.000. Atau orang zikir. Geus ulah we ulah sare we geus tah. Malam nisfu Sa'ban. Besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener. Eta mah tolol atuh ngaranna. Beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkan tasbih atau Quran atau maca sholawat malam nisfu Sa'ban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Sa'ban ieu loba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah. Asana moal kabawa teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Sa'ban. Henteu, gunakeun malam nisfu Sa'ban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea. Nya sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasina deuk berjamaah di masjid, di mushola, di majelis taklim mangga. Dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga. Dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana?